Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagean anu ka 10 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Heri Supriyadi. Sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning madar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyongkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jalma kajajaden bagean anu ka 10na. Para wargi sadayana, sanggeus nyorang lalampahan anu kacida jauhna, antukna mah Lurah Asep jeung anu sejena narepi oge ka lembur Jatilindu. Jang Atman ngiclik nuturkeun Lurah Asep, ari Kang Husna jeung Jang Aris mah teu nyimpang-nyimpang acan, pajar teh teu kuat geus lapar. Diajak dahar di imahna Lurah Asep oge embungeun. Karunya cenah kanyilam, olahanana moal aya anu ngadahar. Ari Neng Yasmin jeung indungna anu harita kabeneran keur ngawangkong di tepas imah. Rada kurang kerung mangsa mulangna deui Lurah Asep anu mamawa bedog panjang sarta dituturkeun ku Jang Atman. Kalayan teu dibarengan ku Jang Aris jeung ku Kang Husna teh. Ari eta bedog saha Bapak? Jang Husna jeung Jang Aris kamarana deui teu ngilu geuni. Indung Neng Yasmin mapag kumananya. Engke we di jero imah ngawangkong nama ibuna. Langsung marulang Jang Husna jeung Jang Aris mah. Ari Jang Atman mah tadi ajak ku Bapak diajak nyimpang heula. Ae nya Ari sangu jeung deungeunna geus arasa kacan ibuna. Nya atos atuh Pak. Neng Yasmin anu nembalan. Sok bawaan ka tengah imah, karunya Jang Atman geus lapareun jiga nama. Olo, kutanu kasep tetos lapar. Pamajikan Lurah Asep siga nu resepkeun pisan ka Jang Atman teh. Jang Atman timbang unggek dibarengan ku Suraseuri. Nya hayu atuh urang botram. Tadi si teteh mais lauk emas. Bakal dedeyeun geura, jago masak si teteh mah. Hayu Bapana, Kang Jero, Bapana. Cek indung Neng Yasmin, kitu nate bari gancang ngajewang pigeulangan Jang Atman. Geus kitu mah sarerea arasup ka jero imah. Neng Yasmin jeung indungna gura-giru ngoloyor ka rohangan dapur. Ari Jang Atman jeung Lurah Asep mah gukgek dariuk di patengahan. Teu lila antarana Neng Yasmin jeung indungna geus ngurunyung bari rebo ku babawaan. Teu cukup ku sabalikan kitu nate. Da tetela dahareun teh lumayan loba, teu sirikna sagala dijagrageun. Da satadina mah nyuguhan sakalian jeung Jang Aris katut Jang Husna, tapi ngadon areueuh teu ngilu dalahan. Sok ngalaan we, ngalas ku sorangan Jang. Tong asa-asa sok cing wareg. Cek Lurah Asep, kitu nate bari gancang miheulaan ngalas. Tayoh nama sangkan Jang Atman teu eraeun. Brak antuk nama sarerea dalahar siga anu narikmat pisan. Jang Atman mah kop deui kana pais lauk emas anu cenah mah jieunan Neng Yasmin. Ngeunah nya Jang, cek indungna Neng Yasmin semu ngosong. Oh muhun raos pisan Bu. Bumbuna meuni nyerep kieu karaosna pedo. Meuni raos pisan bukan mah Bu. Remal Jang Atman dina kaian samutut. Da jago masak atuh si Cece mah.
nya kedah ari bade janten istriun Kang Aris mah Bu, tembal Jang Atman ditungtungan ku sarangah sereng. bener pisan Jang. Lurah Asep nepi ka ngabarak katak bari ngacungkeun jempolna. Pamajikan Lurah Asep oge milu nyeleukeut teuk nepi ka meh-mehan kabesekan. Ari Neng Yasmin malah ngarenyohan Jang Atman. Dekul deui geus kitu mah sararea ngahanceg deui alasna, ngahanceng pangintennya. Sararea ngahanceng alasna sewang-sewangan. Hensok atuh sangguan deui Ja, cek indungna Neng Yasmin. Mangsa nempo Jang Atman keur ngagayem huapna anu panungtungan. Tos buah, tos teu kiat barag teuing. Tos seep 2 piring mentung ieu teh. Jang Atman ngusapan beuteungna. Teu mamaksa deui ari geus kitu mah indungna Neng Yasmin oge. Ae nya, ari eta bedog teh nu saha sabenerna bapana? Tanya indung Neng Yasmin. Penasaran keneh tayohna mah. Kituna teh dibarengan ku ngareret kana bedog anu guletak goletak ditukangeun salakin. Bedog begal eta teh ibuna. Tadi mangsa lalampahan mulang teh aya 3 jalma anu nyegatan di jalan. Anu cenah marek mateni kami sararea. Pohara ngarenjagna katempona teh Neng Yasmin jeung indungna. Mangsa ngadenge caritaan Lurah Asep anu samodel kitu teh. Aya nu ngabegal. Nasaha? Nah betrek mateni sagala bapana. Tetepan indung Neng Yasmin siga anu beuki pinuh ku rasa kapanasaran. Teuing teu nyaho kami oge da marake tergos. Tapi siga anak buahna si Jolad ari nempotina dangdanana mah eta teh. Jadi akang jeung anu sejenna teh lalumpatan beunannya. Ari lumpat mah ieu bedog oge moal aya di kami atuh ibuna. Terus kumaha caritana bisa lolos tina cengkraman anak buah si Jolad? Sanggeus ngarenghap heula rada jero mah barabat we Lurah Asep nyaritakeun sagala rupa kajadianana. Neng Yasmin jeung indungna nepi ka pohara ngajarenghokna bari meus-meus molohok neuteub Jang Atman. Mangsa keur ngaregepkeun carita Lurah Asep teh. Waduh, geuning sakti hidup teh Ja. Teu nyangka ibu mah. Indung Neng Yasmin meh teu ngicep-ngicep neuteub seukeut ka Jang Atman. Sidik kami oge moal percaya lamun teu nyaksian ku panon sorangan langsung mah ibuna. Hebat eta budak teh. Nanging moal aya buntutna perkawis ieu teh Pak. Paroman beungeut Neng Yasmin nembongkeun ka melang. Nya perkara eta pisan sabenerna mah anu dipikahariwang ku bapa teh Nyai. Tapi keun we lah kumaha behna we. Ngan omat perkara ieu teh cukup urang we nu nyaho batur mah ulah. Ulah loba ngomong, ulah loba beja ka jalma rea. Ari Jang Atman can idit deui masantren mah karunya moal tentrem da geus pasti bakal pada ngagugulung atuh. Nya nu penting mah bapa salamet. Nuhun pisan we geus dek nulungannya Jang Atman. Cek indungna Neng Yasmin. Ari Jang Atman mah timbang unggek dina kayaan samutut. Anu tadi pajar teh geus wareg, ari buktina mah ti mimiti Lurah Asep cacarita oge. Tonggoy be Jang Atman mah ngadekul ngadaharan Wajid jeung Cuhcur. Geus lila teu manggih kadaharan anu kararitu sigana mah Jang Atman teh. Wangkongan harita terus lumangsung kalayan pohara uplekna. Boh Lurah Asep pamajikanana. Pon kitu deui Neng Yasmin. Pok deui nunuhunan sarta nembrakeun kareueusna ka Jang Atman. Para wargi sadayana. Waktu teu karasa nyerelekna. Mangsa beurang geus salin jinis jadi mongklengna wanci peuting. Reangna sora jangkrik jeung sora gaang cihcir cari cangkas sarta sora sasatuan peuting anu sejena. Siga sasari mepende pangeus lembur anu geus mimiti narungtutan talibra salare. Siga Kang Husna jeung Nyilam harita teh geus ngagebra tibra di kamarna. Karijang Aris anu can sarete. Sok sanajan geus ngagoler, tapi siga nu hese rek kreup.
malah hulang-hulang netep langit kamar siga keur aya anu dipikiran. Tong waka kabeng bat ku awewe, aing kudu museur heula ngalap ilmu ka Ki Praja, sangkan bisa jadi jalema anu mangpaat pikeun balarea sakumaha cita-citana emak jeung bapa. Nya keun bae masalah awewe malah bagian kadua. Kitu gerendengna Jang Aris siga nu hayang nyeuhkeun sakur-sakur anu pating kolebat dina alam pikiranana. Puri Nyai celeg keur kitu teuing ti mana datangna. Ujug-ujug harita aya jirim aki-aki anu ngajelegedeg di kamar Jang Aris. Anu tetela geuning eta aki-aki teh tayalianti Ki Praja. Aki, Jang Aris langsung ngoreja tina tempat sarena. Ulah gandeng. Ki Praja ngantelkeun curug kana bibirna. Jerut Jang Aris turun tina dipan. Sarta nu saterusna mah teu sirikna dodongkoan siga nu ajrih pisan. Enggoning nyolongkrong ngajak sasalaman ka Ki Praja teh. Tonggong leungeun Ki Praja nepi ka diciuman ciciren mi hormat pisan. Pikeun saheulaan mah di imah heula we mas santrena Sujang. Tong waka idit deui ka Gunung Jucung. Ceuk Ki Praja sanggeus leungeunna leupas tina ranggeman Jang Aris anu jadi muridna. Nah Aki, Jang Aris rada kerung nyebut Aki geuning ari ka Ki Praja mah. Teu siga ka Ki Tirta, teuing ka hayang Ki Praja sugan. Perkara kejadian anu tadi beurang kalandapan teh moalila deui oge bakal aya buntutna eta teh Sujang. Ki Lurah bakal aya nu ngarah. Kusabab kitu hidup diparentahkeun ku Aki pikeun nalingakeun kasalametan Ki Lurah. Hitung-hitung ngamalkeun ilmu jeung pangabisa anu geus katarima ti Aki Sujang. Janten Aki oge parantos uninga hal eta Ki. Nyapu gue daki oge salawasna nalingakeun hidup ti kajauhan Sujang. Mangga atuh upami kitu maki. Nanging kumaha ari Jang Atman hawatos diantep mulih nyalira maki. Tenang we, da ku Aki oge ditalingakeun budak eta mah Sujang. Mangga atuh upami kitu maki. Nanging naon deui nanging-nangingan wae. Nembe saur Aki kanggo samantawis mah abdi mesantren heula di Rorompo. Nya kumaha carana eta teh Ki? Pandi dieu mah teu aya kitab teu aya naon Ki. Aya, tanyakeun we kitabna mah ka Bapa Hidup. Ngan hadena maca eta kitab mah kudu keur dina mangsa simpena peuting ulah ti beubeurang. Dipun Bapa kitab naon eta teh Ki? Jang Aris kurang kerung. Lah engke oge nyawa sorangan. Titah Aki we gitu. Pasti geus ngartieun Bapa Hidup oge. Mangga atuh upami kitu maki. Alus. Sok ayeuna mah peureum. Urang sambungkeun heula diri Hidup jeung eta kitab. Sok sanajan barijeung rada kurang kerung keneh oge, antuk nama Jang Aris ngagugu kana parentah tinu jadi guruna. Reup Jang Aris meuremkeun panonna. Pel Ki Praja nungkupkeun leungeun katuhuna kana embun-embunan Jang Aris. Na atuh Buri Nyai war. Dumadakan haritaya cahaya bodas anu ngabuleun sirah Jang Aris sarta antuk nama. Eta cahaya teh nyalesep siga nu asup kana sirah Jang Aris. Geus ceuk Ki Praja mangsa geus ngalepaskeun deui leungeun tina sirah muridna. Nya Jang Aris beunta deui. Ayeuna Aki rek ulang heula. Sing jadi jalma benernya, sing pinter, sing manfaat keur jalma rea. Ceuk Ki Praja bari nepakan tak-tak muridna. Nadapi doana we Ki. Jang Aris rengkuh kacida. Hiji deui memang geulis tah anakna Ki Lurah teh Sujang. Wajar we mata Hidup nepi ka neundeun rasa oge. Gerak kedalkeun
bisi kaburu ku batur manten, tapi ulah teuing jadi pikiran. Kadalkeun mah kadalkeun, tapi ulah ngaruksakan hate jeung pikiran. Ceki Praja, kituna teh bari ditungtungan ku nyereng. Jang Aris langsung tungkul siga nu era. Les. Geus kitu mah jirim Ki Praja leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Sangaleungitna jirim guruna teh pikeun sakedapan mah Jang Aris ngan ukur hulang-hulang. Nyeh seuri sorangan. Goledag antuk nama ngagoler deui dina dipan. Lumayan lila Jang Aris hulang-hulang sanggeusna ngagoler deui dina dipan teh. Kituna teh diselang kurunya renyu sarta surangah serengeh sorangan sagala. Nepi ka antuk nama teu karasa Jang Aris kasarean mawa endahna gelula rasa ka alam pangimpian. Para wargi sadayana gancangna carita mangsa wanci geus ngagayuh ka janari gede. Nyilam geus pakpik sorangan di rohangan dapur. Rek nyiapkeun bebekalan keur nu jadi anakna sigana mah. Seeng geus nagen dina luhur hawu. Mangrupa-rupa dengan sangu kayaning semur daging pesmol lauk emas jeung anu sejena geus ngajagrag ngadaguan giliran pikeun dihaneutkeun. Sagala diaya-aya sigana mah. Tambah kesel ngadaguan sangu, daun cau dileumpeuhan keur bungkus timbal. Sareng sena eta gesruk ngarekuh sambeleun. Kitu geuning kanyah indung kanu jadi anak mah. Teu ngagugu katunduh, teu mirosea kawegah. Nu penting anakna bagja turu bunga. Matak geus pantes jeung geus sakuduna nu jadi anak mulang tarima kanu jadi kolot. Sok sanajan ari dina kanyatana mah jasa-jasana nu jadi indung teh moal bisa kabayar. Sok sanajan digantian ku raja kaya anu pohara lobana. Peun cukupkeun nepi ka dinya bae perkara kanyah indung mah. Datang tuna sararea oge geus pada nyaho tur geus pada ngarasakeun. Ma, nuju naon wayah kieu? Bade sahur ma? Tanya Jang Aris anu harita ngurunyung ka rohangan dapur. Ai, geus udang geuning suja. Lain rek puasa, puguh oge keur nyiapkeun bebekalan hidup di jalan ieu teh isu. Teu langsung ngomong deui Jang Aris. Ngadon gek Jang Aris diukeula dina dipan. Curuluk nyicikeun cai haneut tina teko. Regot diinum siga nu nikmat pisan. Ma, abdi mah moal waka angkat deui masantren mah. Har itu. Nah, kitu suja. Nilam rada kerung. Kieu mah basa wengi teh abdi ngimpen kasumpingan mama guru. Saurna kanggo samantawis mah abdi teh masantren heula we di bumi, kitu cenah mah. Masantren di ieu mah narek saha anu ngabingbingna jeung ngaguruanana suja. Perkawis eta mah aya kitab anu kedah diaos ku abdi mah. Atuh kudu meuli heula meureun kitabna ka pasar suja. Kaning jauh ka pasar teh ti dieu mah. Teu kedah mah saur mama guru mah kitabna aya di bapa cenah. Aya di si bapa. Nyilam mikin kerung halisna meh tepung. Jang Aris tibang nembalan ku unggeu. Ari rarasaan mama si bapa mah teu bukaeun kitab suja. Da teu bisaeun bisaeun acan maca aksara Arab gundulna oge suja. Nya duka eta oge saur mama guru abi mah. Engke we urang taroskeun heula ka bapa. Terus ari Jang Atman kumaha atuh? Karunya meureun mulang sorangan mah suja. Teu kedah salempang perkawis eta mama. Saur mama guru oge Jang Atman mah aya dina panalingan anjeunna cenah mah. Duh, kumaha atunya? Kumaha naon ari mah? Nya ieu makaning geus nyangu wayah kieu nyangu gede. Apan kanggo bekal Jang Atman we atuh mah? Ai nya. Jadi
nimbal nama kerjang Atman we wungkulnya meureunannya ja. Jang Aris tibang unggul geus kitu mangoloyor ka kamar cai anu bebejana ka indung nama pajar terek wudu rek sakalian ngalakonan salat peuting alias tahajud. Saluyu jeung anu geus diancer-ancer ti saanggalna. Rebun-rebun kene Jang Atman geus ngurunyung nepungan Jang Aris teu dianteur ku Lurah Asep. Pajar teh Jang Atmana anu nolak da geus apal jalana jaba deukeut. Oh sami abdi oge ngimpen kasumpingan memaguru saurna teh wayahna we wangsul nyalira Kang Aris masina di bumi heula cenah ibu. Cek Jang Atman mangsa Kang Husna nepikeun beja sakumaha anu geus ditepikeun ku nu jadi anakna. Beuki yakin Kang Husna jeung nyilam oge ari geus kitu mah yen impian Jang Atman jeung Jang Aris teh bener-bener parentah tinu jadi guruna. Kang ieu artos ti Palurah anggo we ku Kakang da di Gunung Jucung mah bari jajan ka mana atuh Kang. Harewosna Jang Atman mangsa geus aya di buruan. Sanggeusna amitan rek mulang kituna teh bari ngebebeskeun lambaran duit kana pesak Jang Aris. Teu nolak Jang Aris oge da memang bener dipileuweungan mah rek barang beuli ka mana. Atuh sanggeus amitan pikeun anu kasabaraha kalina gedig Jang Atman ngagedig ninggalkeun kulawarga Jang Aris bari ngagandong kantong anu eusina bebekalan dahareun anu dibahankeun ku nyilam. Kang Husna jeung anak pamajikan nganter Jang Atman ku paneteupna nepi ka lesna di palebah pengkolan. Kumaha perkawis kitab deh Pak aya henteu? Jang Aris ngareret ka bapana. Teu kungsi nembalan langsung baik Kang Husna mangoloyor ka jero imah. Jang Aris gancang nuturkeun disusul ku nyilam. Sanapina ka jero imah kebat baik Kang Husna asup ka kamarna. Kalayan teu kungsi lila oge geus ngurunyung deui bari mamawa kantong kulit anu dibungkus deui ku keresek hideung. Siga nu pohara dipusti-pustina eta barang teh. Gek Kang Husna diuk di patengahan pareup-hareup jeung anak pamajikanana. Tali keresek hideung diudar serelek seleting kantong kulit dibukakeun ku siwal. Kang Husna musiwal ngaluarkeun 3 kitab tina kulit dijieuna oge eta kitab teh. Tah ieu teh warisan ti uyut hidup Sujang. Teuing kitabna naon disebutna oge can maca-maca acan ari bapa mah da teu kabaca aksarana oge teuing aksarana naon deui. Mataknya ditunda we ti bareto oge can pernah dikukumakeun. Ceuk Kang Husna ditungtungan ku ngasongkeun eta kitab. Gap 3 kitab teh ditampanan ku Jang Aris. Diilikan tulisan dina unggal jilidna anu tetela make aksara Sunda Palawa. Sambawa, Sambada, Winasa. Gerendana Jang Aris mangsa maca tulisan anu aya dina unggal jilid eta kitab. Kang Husna jeung nyilam bati silih reret dibarengan ku unggut-unggutan. Kalayan atrapisan aya kareueus anu kagambar dina paroman beungeutna. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seepkeun atuh. Ieu dongeng teh kurang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi